Juragan. Aing geus capek bolak-balik nagih hutang abah sia. Mun sia teu bisa mayar keneh. Sawah ku aing rek disita. Ulah tuh juragan, ulah. Ih, sawah peninggalan abah Asep hiji-hijina. Ladang kasep Asep. Beda tempo deui juragan, pasti ku Asep dibayar. Ah. Bodoh amat. Eta mah urusan sia, lain urusan aing. Pokona pageto mun teu bisa mayar keneh. Ieu sawah jadi milik hak aing. Juragan terkaya di Kampung Bareto. Abah, dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita. Sampai di anakmu sekarang telah menanggung hutang. Abah, dalam hening sepi ku rindu. Kembang deui kus dilemas nang wae sia. Juragan. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Puasa kieu mah ajib nu ngopi juragan. Kudu basa-basi, aing ka dieu lain ek kadon ngopi, ek nagih hutang abah sia. Punten juragan. Asep teh acan aya ye nama. Tapi insyaallah secepatna Asep ditaut. Ajudan. Siap, juragan. Sikat. Goblok. Aing sikat buntuna. Terus naon atuh juragan? Beteungna sikat. Oh siap. Goblok boga ajudan teh. Siang sikatan ku aing. Mangga juragan, kebenaran orang can katuntut diisuk kaburu. Aduh. Nah orang ditinju. Juragan salah orang naon. Aduh. Tanya we tah ka manehna. Orang salah naonnya, Kang? Salah mengartikan. Kang, punten, orang salah ngerti naonanya. Manehna deket jeung urang, tapi kawin ning batur. Cep. Ngeus mah. Emang kitu manehna mah. Geus. Geus Kang, tarimakeun nu kitu mah. Kurang kumaha urang ka manehna. Urang mah geus bebeakan pengorbanan urang, tapi nya ukur eta tayang. Geus Kang, zaman ayeuna mah leuting teh di atas segalanya. Geus. Astagfirullahaladzim. Ih, aku kurang nangkep urang. Urang nean kesempatan atuh Kang. Hampura, urang masih kena normal. Ih. Maneh anu nangkep pun nyalakeun ka urang. Tah, basireum tah. Juragan? Sia Oni, kesalahan saya tadi kebenaran tadi. Ya, gaji mana? Isukan ulah ka dieu deui. Terus orang kudu ka mana tuh, juragan? Terserah sia rek ka mana oge, yang penting saya isukan ulah ka dieu deui. Kan orang ajudan juragan meureun. Jadilah mun setiap juragan ke mana-mana, orang kudu ngadampingin juragan. Ayeuna mah maneh lain ajudan urang deui. Tah ieu gaji terakhir maneh. Maksudna kumaha juragan? Ya Allah, teu ngarti keneh wae sia. Sia ku aing dipecat Oni. Kunaon si Oni?
Ulah moat di dia tuh aing repot geura. Namun urang dipecat, urang bakal mau di dieu juragan. Eta sia. Bodoh amat kumaha sia. Mun modar di dia sia ku aing dipalitkeun ka Ciliung. Emangna urang nu sok nyegik anu teu ditarima ku bumi. Dasar juragan gelo. Alhamdulillah, juragan. Cek, Juragan. aing geus capek bolak-balik nagih hutang abah sia. Mun sia teu bisa mayar keneh. Sawah ku aing rek disita. Ulah tuh juragan, ulah. Ih, sawah peninggalan abah Asep hiji-hijina. Ladang kasep Asep. Pada tempo deui juragan, pasti ku Asep dibayar. Ah. Bodoh amat. Eta mah urusan sia lain urusan aing. Pokona pageto mun teu bisa mayar keneh. Ieu sawah jadi milik hak aing. Juragan terkaya di Kampung Bareto. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Geto ayam rezekina jeung mayar hutang supaya ieu sawah teu dicokot ku juragan ya Allah. Amin. Dimana jodoh kuring dimana atuh ayana kumaha atuh kumaha hayang kawin tapi eueuh modalna dimana atuh dimana jodoh kuring dimana atuh ayana. Terus teh Sep, si mau datang mau banget parusing gitu kunaon. Coba bet nyanyi lagu anu bisa nyen bahagia orang gitu. Ah iya iya. No woman no cry, yeah. Woman, no cry. Oh yeah, it's around the right. No woman, no cry. Siapa kalah kamewe? Orang sedih bet, ngerti laguna. Nya. Jadi no woman, no cry. Awewe teu kudu mewek, santuy, masih ada teman-teman yang bisa membahagiakan urang. Oh, eta artina. Urang lain ku awewe galauna bet. Terus kunaon atuh ha? Nepikeun banget sia jiga gelasan pagujut gitu kunaon? Pusing urang bet. Jadi bayar hutang ke juragan ieu. Lamun misalkeun pageto urang can bisa mayar keneh, kalau urang arek disita bet di juragan ieu. Keur Muaram jadah teh juragan. Guys, ya enak mah ka sawah. Seperti biasa we, ulah dipikiran gitu ya. Iya dah. Teh tong dipikiran ting. Anu gitu mah. Kayak ke sawah deh. Kayak ke sawah. Nah, mantuan itu. moal ini ngopi atuh kumaha kewe di sawah di sawah bona sia ayeuna mah. Tong dipikiran, gawe-gawe we seperti biasa rawat ku sia ladang sawah abah sia. Bener dah? Hah? Geus tong kudu mikir naon. Keuring ge modar gitu kan. Geus yang aing ka imah ya. Kayak imah sawah. Ini nanya ngamen heula. Oke? Cuan heula euy. Yang ieu tah jam ieu. Oke? Yuk. Nuhun ya. Siap.
Juragan, lamun rahasia juragan hayang aman, orang kudu jadi ajudan juragan deui kumaha? Goblok, bisa ngecem aing mah aja. Nyai, juragan boga pamajikan. Enggeus, cicing semut sia. Ayeuna sia jadi ajudan aing deui. Tapi lamun gawe sia teu bener, ku aing dipecat permanen.